ayeuna mah ieu cuaca teu bisa diprediksi. Padahal kan dewek teh neangan si Ogut. Soalnya ieu persoalan can beres. Sarasa ditipu pisan dewek ku si Ogut. Lu kumaha coba? Kemana ya neangan si Ogut? Gustin Agung. Bade ka mana Neng Wati? Kawan we atuh Kang. Ah, Neng Wati. Judes kitu ka akang ayeuna mah. Apunten atuh Neng nu basa ayeuna mah da eta mah. Abah nih ngejelaskeun ayeuna mah. Nu basa ayeuna mah teu naon-naon, sareng Ceu Imas sareng Ceu Neneng. Eta mah da Ceu Imas jeung Ceu Neneng anu mumerik akang. Sebenarnya mah akang teh tetep ka Neng Wati. Aslina serius, ya ada yang lain selain Neng Wati pokokna mah. Ngare. Alah. Cemano. Ieu Cek Esi, ieu pisan anu basa harita digebugan ka keluarga anu bararonyok teh tiluan teh ngan ieu mangan duaan. Ieu maling teh. Heueuh, ieu pisan. Pokona Mimin mah inget pisan ieu jelema ieu. Geula Ceu. Tong waka nuduh kitu. Sebenarnya urang naon yang dituduh maling. Eta teh fitnah. Ceu. Bang Koyot. Fitnah eta nu kitu teh. Fitnah. Oh iya, anu maling senal teh Lain. Bang Koyot, iya. Jelaskeun. Bener. Reng, jelaskeun. Bisa yang apal, anu mau kesenal. Lain ieu, lain. Saha? Si Lunguh Tutut, si Ahmad. Si Ahmad jeung si Geus Jaja. dibejakeun ka Hansip. Si Ahmad. Moal, kela. Moal mungkin Kang Ahmad mah. Teu, Kang Ahmad mah teh ciga kitu jelemana soleh, bager. Nutupan. Kedok, dikoplai kedok. Teu, esi mah teu percaya sama sekali yeuh. Ece ulah percaya tong didenge. Kang Ahmad mah moal mungkin nepi ka kitu, komo nepi ka maling senal. Hina tuh Kang Ahmad nepi ka kitu. Geus dilaporkeun ka Hansip sok we. Oh, tanyakeun tak kasih taki nu teu bentes ngomongna. Nu pales. Anu basa harita geuning bararonyok kalian lolupatan tiluan eta bararonyok kunaon? Wah, masalah perbonyokan mah lalaki mah geus wajar. Cowok. Komo di dia kan preman. Jadi masalah bonyok mah sudah tidak jadi masalah. Urusan kita mah urusan kita nu kitu mah. Mun maling senal, geus pugu geus yakin. Kita mah nya si greme teuing teu. Si Ahmad. Moal mungkin lain Kang Ahmad. Tong ningali tina casing. Tong. Ah, tirakunya ceunya. Amun bener eta Kang Ahmad asa nyanya. Tapi menurut Cemano nya tina penampilan mah dah henteu ngajamin sabenerna mah eta teh. Tah, eta bener. Halus. Nyage kuring jeung Bisa menipu. Tapi tong ka percaya kitu wae Ceu. Urang teh tong kahasut ku jelema dua ieu. Tapi bisa wae Ceu ngaranna hilaf jelema Nya, kan. Moal eta. mungkin Ceu, ecipir aku teh percaya ka Kang Ahmad. Geus ena mah lah tong naon teh loba ngomong di dieu. Baca baik tamu lah. Ece sok ena mah buktikeun tanyakeun ka si Taki sok tah. Ya. Heuh Ceu atuh ari kitu mah ayo urang buru-buru tanyakeun. Urang tanyakeun ka si Taki atuh kitu Awas nya. ya lamun ngabarohongnya, awas. Moal atuh. Sok we teangan tuh mangkal lagi di ditu tukang cuanki. Goreng Kang Ahmad sagala. Bang Koyot. Pokona Neng Wati kedah percaya ke akang. Akang mah satia pokona mah. Hanya Neng Wati seorang. Si atuh Kang, Kang. Terus atuh kumaha ieu nasib akang? Kan akang teh cinta ka Neng Wati. Hoong aku mah. Serius, bila perlu akang kedah berlutut payuna Neng Wati. Pokona mah demi cinta akang ka Neng Wati, akang rela berkorban. Pokona mah bade ninggalkeun Ceu Neneng, Ceu Imas demi Neng Wati. Terus tong ngomongkan soal percintaan. Keur mah kamu orang teh enak keur genti. Di naon Neng? Emang di kampung urang aya naon? Seueur maling, akang maling sendal. Maling naon Neng Wati teu kapalingan ieu. Dah, terus neng mati pada kapayun wae. Keheula Neng. Pokona mah bade ngajelaskeun heula Neng. Keheula. Gagal wae. Kumaha ieu? Teu bahujan wae teh lah. Tapi masalah Neng Wati keheula. Nu penting mah ayeuna kudu neangan si Ogut. Kudu beres. Di dieu geus ditipu si Ogut. Neangan si Ogut ah. Ari neneng kung gara-gara jangkung gara sakola sing jucung gara ngakayakeun indung. Naon maneh ulang-ulang kitu wae kumaon eta maneh? Hah? Neneng. Si Hiang? Neneng. Oh, inget ka Ceneneng. Ceneneng teh ka Bogoh. Maneh Bogoh ka Ceneneng? Bogo. Ih, ngadenge beja Ceneneng teh geus tareh kawin menang jodohna mah ulah dipikiran heuh. Waduh. Maka jeung waduh, kieu cek urang mah, ieu. Mending oge
tong mikiran ceneneng. Aya awewe leuwih geulis teu ceneneng bahenol nerkom pokona mah si batu baterai ABC si giler soca pokona. Pokona mah bakal poho ka ceneneng mana. Orang mana? Urang legok Cinangka. Oh, Cinangka. Pokona mah ayeuna ku urang ditepungkeun. Ayo. Yuk, bener maneh yuk. Ayo. Tepungkeun. Cemano ya. Duh. Disidik-sidik aja. 11-12 jeung ceneneng mah. Ai ceneneng mah soang albino pan. Ari aja mah tidak buk menang mabuk itu ya. Ari Kang Jaja. Sanes muslim teh. Oh, muhun punten. Ai Kang Jaja kirang terang apaan Cemano teh di dieu teh paling geulis sakampung ieu teh, paling geulis pisan. Pokoknya mah yang paling bohay, paling cantik Cemano. Cantik ya. Melayan sih. Nah, kapanggih maneh ja bobogan jeung Cemano. Ge, tingali ge. Kela-kela. Naon? Tong salah sangka wing mah rek liwat rek. Lain salah sangka ya bukti geus kuat. Ge. Kepihelaan si Jaja ge. Kepihelaan di wae ieu mah euy Teu sangka Jaja seleranan kieu. Aduh, henteu. Bohong eta kade di beja-beja. Bejo. Ulah di beja-beja. Aduh, aing mah keur mah dituding bangsat senal ayeuna pasti digosipkeun deui jeung Cemano ieu mah. Bejo. Aduh, ulah beja-beja bejo. Rincik rincang, ayarana katanyakan sidik pisan, ayarana pupuk. Tah bos, kebenaran aya si kadus ieu. Aya naon eta minara leuwas kieu teh? Tenang dos, ini ciga ucing kabulusan. Ulah sieun, kalem we, kalem. Alam. Kieu ya, dus. Kumaha tah? Geus apal can kabar maling di warga ieu ye. Oh nyata can apa tah? Kumaha tah jujutanana ieu teh? Didenge ku kaduse teh. Kieu ya. Kumaha tah? Tah sieun nu apalna pisan. Reng, sok jelaskeun kumaha. Kieu dos. Keur booming kan di lemur urang ayeuna. Nu maling senal. Geus apa can? Anu malingna saha? Oh nyata itu cikuma jujutanana tadi ge enggeus disitake kumaha tah jujutanana nu benerna? Nu maling teh si Ahmad teh. Si Ahmad nu lunguh tutut nih kan. Si Ahmad. Cicingeun. Bener. Tadi ge ieu beja tah. Hansip. Geus bejakeun? Heeh. Nah, bener berarti aduh. Kala. Lamun bener si Ahmad. Coy urang paluruh lah ku urang. Nu bener. Bener atuh mah nya. Gewek tiluan bohong atuh bener. Aslina ieu mah aslina lain hoak. Lain teu percaya kanu kana resep kieu. Mungpan teh can aya buktos kulan. Yeuh, bahkan warga wae geus arapaleun. Banyak di dinya tinggalin zaman dus. Nyata lah marung sibuk kadusna tidak ieu mah. Tah kitu atuh kumaha na selaku kadus anu berwibawa kieu solusina kumaha ieu? Kieu ye. Oh. Cek sim kuring. Ayeuna mah urang paluru we urang susul urang tangan eta nu ngaran si Ahmad. Alus. Bener. Hayu. Ayo gebukan tuh man lah. Tong waka ulah main hakim sendiri. Gemes Cing aya Pak Kadus, pokoknya Pak Kadus nu cilaka lamun main hakim sendiri. Ayeuna urang bareng-bareng tangan urang paluru. Nah bener eta si Ahmad atawa lain. Kieu we dus, da ayeuna mah geus hafal kan Kadus. Jeung si Orai Sinuk ieu. Ayeuna mah urang teangan we si Ahmad teh. Ku salarea. Bener. Ka dieu meureun kuring ka ditu. Oh jadi mencar. Siap urang kitu. Salarea barengan lagi. Heeh. Yo. Sok. Yo. Ayo dus. Yo. Wibawa kitu kadus eta jeung Hansip. Aduh, aing mah. Aman bos, ayeuna mah geus tangani ku kadus mah. Wah, jadi kita moal dituding keluarga. Nah, masalah bangsat ayeuna mah. Bos. Tuan lagi si eta nya. Urang aya perlu lah jeung mules euy. Ana Bang Koyot kamari teh teh. Si mah bangke beurit atuh dihakan. Jadi we kitu tah. Waduh rangkat di tukang cuanki sia mah teu mayar beuneuh. Teu, ieu mah aslina aduh. Nyalingit kieu euy geus hayang pisan ayeuna nya. Sore nya. Tah, si laing montong
diturutan nu kitu patut teh tah ngalakuan teh moal dewek mah Wah. duh bos geula euy dewek dititah ku nini meuli minyak Sia mah alasan. atuh lamun tengah gugum orang mau menang jatah jajan ya permisi bos Ku karompak eta barudak. Aduh. Barudak ku mah dewek bisa apel karana ieu. Ya, bayah. Aduh, Kang Gareng. Si Neneng beki bohai we si Neneng duh. Gimana Kang Gareng? Eta si Neneng dek ka mana? Biasa cenah udah nagihan Kang Gareng. Udah seolangan wae. Kata rencang biasa we nyari lah hujan-hujan kayak gitu lumayan kita nagihan. Ini olangan wae atuh temeninnya. Atunya hayu pamit aya wagelan mah. Yes. Tapi kalau gini-gini hujan Kang. wah si Ken alasan diri botong teh wah tim bebek Neneng nih hujan-hujan kieu deh kita mah kudu di gawean ieu Ya, siap babal. Karena on kehet teh cenah. Ongkoh bebejana mah ka aing meuli minyak dititah ku ninina goblok teh. wah naon ari si aing ongko bebeja meuli minyak itu dulu si Gareng Mana? itu ongko jadi botong tapi bobogohan jeung si Neneng Kurang kerjain. wah siap Nya tuh Kalau tuh gimana lah nya? alhamdulillah we lah. Ya. Jeung teh nyanak payung ana duh. Neng itu nyanak jaket Kang. Tirisnya Neng. Aduh, Akang mah naos mau jaket. Neneng mah untuk mau jaket. Ay, kurang gawean bos pakai tanggung Tirisnya. Ya, Akang santen naon eta Akang? wah koplok teh ngadon beuki rapet euy bos cara lain tuh Sieun, di dieu mah ke urang. Sieun ku ucik teh Neng. Neneng mesin ku kucing. Aduh sieun, aduh. Akang, tinggal itu wah bahaya bos wah euy Akang kucingnya di mana Akang? Iya Neneng mah. Bos, panggih bos. bebeja nyari beteng nyatana Oh. kieu ya. Bos. bobogohan. wah ciwir bos tuman bos Atuh bos, atuh bos. Saeutik. ayo ngilu jeung aing sia nama kepeh deui urang teh nyaho kumaha maneh iya pokoknya orang mau cobakeun bakal senang mana bakal naon poho ngaran cenah neneng pokoknya orang mah geus nepungkeun mana sok mana mah gerak berduaan tembak ieu awewe pokoknya urang ka itu sok berduaan mana sok oh sok lah kumaha maneh tuh bakal sok itu heula Bebek Taki. Sama itu.